Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dan sadayana urang masjid biasa bertepang deui tiasa sesarengan deui suksana mungkin jamantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun cadong yang katuna dina dinten kembali jejerna si kamileun eta ngomongkeun seni urang seni tradisional Sunda. Mitra seperti yang kepenting kana waktu semangat urang dilajengkeun dina yang sudah teh wilujeng nganggukeun wilujeng manco dina apena sewang-sewang. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Nyimas Dewi Keningan harita nugas hasil ngarampas emas inten jeung berlian ti jalma-jalma karaman anu papanggih di jalanan. Sedengkeun jalma-jalma anu di desa isuk-isuk ting gurubug hudang lantaran peuting awakna anu karasa leuleus lantaran tos disirep teh. Jalma-jalma anu teu mampu ngimbangan sirep nu sare di mana wae asal tunuh kulehe manehna sare kasup di salah sahiji imah anu mana eta imah teh katingali panggung anu gede na karanan tur waweg pantona ge ukiran kasebutkeun jalma pangjugalana di dinya. Udang isuk-isuk kira-kira jam pas meletek panon poe tangtuna. Mun jaman ayeuna mah meureun jam 6 lah isuk-isuk teh. Ting korejat lantaran tetela pas hudang teh sagala ayang-ayangan. Tengah imah paburantak kunaon ieu teh mereka paburantak kawas kieu deui yeuh. Duh. Ulah aing mah asal lieur kieu deui. Ke. Ibuna. Cek eta jalma harita bari ngageing-geing pamajikanana anu nongeng. Lantaran tetela sare tibra na karanan beunang ku aji sirep ti jalma anu cik keneh atanapi anu ngaranjah. Pamajikanana harita gigisik bari hudang korejat harita ngorejat. Naon ieu teh Bapak? Ke. Nah, urang teh sare teh teu puguh peuting teh. Mane sare di dieu, bapa di ditu di tengah imah. Ke. Iraha teuing pan urang sare di tengah imah papisah. Pamajikanana hari tengah huleng sababnya nah. Ke, naon urang bisa sare di pararuguh kieu teh. Duh, jeung ieu meni ayang-ayangan kieu di perabot pabarata kitu naon sih sebenarnya? Cek pamajikanana harita bari karung. Tas ingat ka kamarna nu saterusna pamajikanana jeung nu jadi salakina nu nuturkeun harita init ka kamar. Pada mukakeun panto kacida pisan kagetna sabab ningali pakaian anu amuradul ayang-ayangan. Sagala aya dina eta teh geus diburudulkeun nu tangtuna ku para karaman. Atuh puguh we si ibu harita kaget anu luar biasa. Guragiru manehna nyampeurkeun kana lomari kana peti anu memang biasa sok disimpenan perhiasan segala rupa. Gorowok atuh si ibu harita ngagorowok. Pak. Aya naon? Iya. Cek si ibu harita nuduhkeun. Atuh puguh we salakina. Meni kaget na karanan sabab perhiasan kabeh eueuh. Leng dirinya karasa puyeng. Lantaran harta banda manehanana geus aya nu maok. Nu teu puguh saha bangsatna wayah kumaha datangna. Eta jalma beunghar di dinya teh pangbeungharna sebutna ge juragan anu ngaranna Juragan Barna. Ngahuleng miraga meneng kaget ruas 4-1 jeung hanyelu tamah amak. Kurang ajar. Sa ieu nu geus maling kawas kieu nya. Ceuk Juragan Barna harita. Saterusna Juragan Barna harita lempang keluar dituturkeun ku jadi pamajikanana. Katingali rentang-rentang aya jalma nu datang ka dinya. Maneh ka dieu da? Cek Juragan Barna harita ngageroan. Anu lempang harita nyampeurkeun. Mohon aya naon Juragan?
Ari peuting aya kajadian naon sugan. Aduh, duka atuh juragan. Abi oge gugah tadi pas meletek panon poe abi geus ngulilik heran boge. Istri abi ge ngagoler geura dina bang barung di luar. Aduh, aneh boge saperting tadi mah. Lain kur abi unggul tatanggi sadayana oge tunuh cenah kacida pisan tunuhna di mana we ngagolerna. Baru teh saruanya. Mohon. Itu kapanan juragan ini moge sami. Wengi kapanan sana naon artos sana sabara gepoknya teh aya deui har jeung naon deui cenah nya biasa we sagalana barang-barang perhiasan gitu aya cenah ti ieu di kamarna berarti sarua bener har ari juragan kumaha kitu deui heuh puguh ge kula ge sarua euy tadi peuting geus kaasupan ku panjahat ku karaman gelo ieu mah utang tuna urang peuting teh sarare teh meureunnan kabeunangan ku Aji Sirep jiga nama. Ieu jalma anu geus maling teh ngabogaan Aji Sirep tu jalmana ge lain edel nu kabogaan Aji Sirep mah da. Nya jiga nama duh juragan tatararea ge nyariosna kitu cenah. Tapi saha manusana nya kira-kira? Waduh. Lamun kanyawan jeung saha manusana mah aing ge moal cicingeun mun ku aing digarap langsung. Emang naon wae juragan anu kakengingan kabeh barang-barang perhiasan beak. Sararea harita anu beuki datang ngalobaan nyaksian teu ngadengekeun juragan Subarna harita anu nyebutkeun kalengitan oge lain juragan Subarna hungkul. Da di kampung eta teh kasebutkeun aya sabaraha hiji juragan anu sarua nasibna memang beunang. Kaayaan di kampung eta kampung anu gede anu beunghar kasebutna loba juraganana aya kana 3 nu kasebutkeun juragan Udin juragan Mahri harita anu memang sarua nasibna kebenangan antukna sararea ngalaporkeun kejadian eta ka tua kampung eta tua kampung teh ngaranna nyaeta Mang Bisri barang kedatangan tamu-tamu anu kasebutna juga lah jelema beunghar Mang Bisri harita nepi ka ngahormat we ungeuk-ungeukan jiga manuk hiut punten di teh aya naon salaresna juragan puguh kieu kula teh tadi peuting kula teh geus kapalingan tetelah lain kuring hungkur geuningan aya juragan Mahri aya juragan Udin oge sarua geus kapalingan sugan kitu ai tua kampung mah peuting nyaksian naon kitu sugan mah. Oh dina tadi peuting pugunya lain kur juragan hunggul tapi kula oge memang teu kapalingan da teu bogana naon ngan peda heueuh. Dina peuting tadi mah sararea eueuh nu ngangap mulya ditanyakeun teh ampil sararua kabeh. Tararunuh dina peuting harita mah harudang lagi isuk-isuk cenah pas meletek panon poe persis ting koreja ting pelentung jelema teh ngararasa bingung. Oh jadi gitu aduh kurang ajar memangnya juragan teh naon anu kakengingan teh gitu anu kabeunangan mah jelas harta banda we emas inten jeung berlian beak kabeh di kamar teh dina kotak teh eueuh hiji-hiji acan aduh kacida pisannya bangsa tah ngagunakeun ilmu anu memang kacida pisan hebat nah. Nya memang ieu jalma nu ngagunakeun panyirep nu kacida pisan hebat nah aduh dina poe harita di eta kampung anu ngaran eta kampung teh nyaeta kampung Ciceuri hiji kampung anu kacida pisan gedena dihuni ku jalma-jalma beunghar anu tukang usaha tukang ngajualan kasebutna hasil tatanen tangtu geunyileungna dina peuting harita yen sakampung geus kabeunangan ku ilmu anu disebutkeun ilmu anu jago ilmu anu hebat eta ilmu teh ilmu sirep
Sararea anu kapalingan nu tiluan nyaeta juragan didinya. Anu rata pangabogana emas inten jeung berlian anu leungit. Ting harulang sabab eta aset manehanana paragi usaha lamun kakurangan bisa ngajual eta barang. Tapi ayeuna geus teu boga arep-arepeun deui. Nu aya tinggal ngarukna we. Sagala lain kuru eta juragan tiluan. Warga-warga anu sok biasa gawe ge ayeuna mah teu digawekeun sabab juragan anu tiluan bingung keur mayarna. Sabab duit jeung sagalana beak kabeh dirampog ku jalma-jalma nu tanggung jawab nu teuing saha jalmana teuing iraha datang. Sararea di kampung eta ting rariung we hungkul eueuh nu aktivitas gawe jeung sajabana sabab juragan-juragan manehanana anu memang nitah eureun gawe. Lamun eureun gawe hartina manehna pakaripuh we. Satungtung cenah ngadenge ceuk juragan-juraganana encan stabil mah manehna mawa ka digawekeun. Atuh puguh we ngadenge kitu mah. Para warga ngeruk sabab manehanana hiji-hijina duit hiji-hijina bisa dahar teh nyaeta gawe di juragan. Juragan anu tiluan teh di antarana juragan Udin, juragan Barna jeung juragan Mahri. Eta juragan anu tiluan kabeh ayeuna geus teu boga nanaon. Imah anu ngajenggleng kasebutkeun mewah sanajan panggung ge da di zaman harita mah imah panggung teh wah luar biasa anu gede mah komo. Sanajan imah ngajenggleng oge ari teu boga duit mah di jerona tetep ripuh. Memang ari dahar mah manehna moal kurang. Sabab harta mere dahareun mah memang loba ngan eueuh teh bangsa perhiasan jeung duit. Pikeun ngagawekeun teh pan kudu ngagunakeun duit meureun jang muruhan. Di kampung eta anu tadi peuting kabeunangan geus nyebar ka kampung-kampung lainna. Yen kabeunangan ku ajian panyirep anu kacida pisan hadena kacida pisan hebatna sehingga sakampung kabeh geus beak. Sakampung sarare teu bisa menganggap mulia. Sedengkeun di tempat lain katingali tangtungan hiji wanoja anu keuleumpang pangalenghoy. Pangawakanana anu geulis sedengkeun beungeutna anu katingali di borongkos make karembong anu warna biru eta karembong teh. Nu tayalian eta wanoja teh nyaetana Nyimas Dewi Keningan anu geus nepi ka daerah dinya. Nyimas Dewi Keningan eureun di salah sahiji tempat anu mangrupakeun warung. Kadatangan Nyimas Keningan harita ngajadikeun jalma nu keur aya di warung ting rarereting polohok. Kagelisan Nyimas Dewi Keningan jelas geus teu bisa dibandingkeun jeung kagelisan-kagelisan warga di dinya nu disebutkeun bintangna di kampung eta. Lamun datangna Nyimas Dewi Keningan eueuh nanaonan. Eleh ku kagelisanana Nyimas Dewi Keningan. Nyimas Dewi Keningan harita asup ka warung samemehna seperti biasa uluk salam. Sampurasun. Rampes. Mangga geulis sok mangga kalebet sok. Tak calik sok. Ceuk bapak-bapak meni daredehna karanan harita. Biasa tuang di dieu. Oh, tiasa geulis mangga. Harita Dewi Keningan anu diuk nu langsung pesen we karena pokokna nyaeta dahar. Dewi Keningan harita ngadaguan anu keur di ladangan nyaeta sangu. Kadenge ku Dewi Keningan loba nu tinggereneng harita Dewi Keningan nepi ka rancung ceulina. Sabab manehanana sabenerna keur neangan di mana jalma nu pernah kalengitan. Lainnya ku tegana teh saram jadah takaraman. Nepi kakeun sakampung eta disita non teh disarekeun kabeunangan ku naon ngaranna teh cenah panyirep. Ku panyirep. Tilu juragan tah di kampung Ciceuri geus teu nganggap mulia kabeh beak hartana mangkaning baru jalma-jalma teh hampir sabagian jalma ngagantungkeun hirupna teh nyatana ti juragan eta nu tiluan. Sawah eta teh nya nu tiluan teh. Nu apa mah nya
Haji Mahriwu anu teh juragan Mahriwu unggul. Aya juragan Udin kapanan? Aya juragan Barna kapan tah eta juragan Barna mah pangbeunghan apaan? Eleh juragan Udin oge jeung juragan Mahri. Nya euy. Kira-kira kejadian teh wayah kumaha cenah? Nya duka kejadian kan anehna teh cenah sarena di mararana wae. Tunuh di dinya sare di dinya cenah kitu kana urang model normal kieu mah tunuh nya neangan tempat. Mun di imah nya neangan tempat berenang ini ka kamar ka mana itu rumah. Ieu mah henteu cenah. Tunuh keur nangtung nya sare we di dinya cenah di mana tunuhna di dinya sarena mah tak tinggal lepak we cenah jiga mararayit. Bisa kitu tau ilmunya. Oge kumaha cenah geus kapararanggih cenah eta teh encan. Barora kapararanggih di mana kapangina oge jeung dina kapangina oge tah mampu moal ngalawana. Nyimas Dewi Keningan harita nu rancung celikna. Harita kagaruahkeun ku si bapa anu nyodorkeun piring. Mangga Neng, ieu mangga sok. Nuhun pisan, Pak. Cek Dewi Keningan harita bari nyokot eta piring. Mangga tutuang heula kasadayana. Mangga geulis mangga. Cek jalma urang warga urang dinya. Bari neuteup teu kiceup-kiceup ka Dewi Keningan anu geulis rancunit dari keur dahar mah dibuka beungeutna oge. Da piraku teuing ngarek di dahar ditelag bajeng karemongna pan moal mungkin ber. Dewi Keningan sajroning dahar ari ceulina marancung we ngadedengkeun para warga anu keur ngaroromong recet masalah itu jeung ieuna sapang nyahona sapang apalna. Elmu nu disebarkeun ku musuhna oge nyatana ku para karaman geus dibade-bade we asa pangarapalna manehna mah. Eta teh biasana nu disebut eta teh ilmu Aji Sirep Begananda cenah. Aji Sirep Begananda. Nah, geuning apal? Nya biasa. Nah, kitu. Biasana nu digunakeun ku para karaman kitu mah ajina teh ajian sirep teh ajian sirep Begananda. Nu kacida pisan hebatna nu ngabogaana tangtuna lain jalma jole-jole. Jalma nu hebat pinuh ilmu jemar ku panalarna. Sakti lah kasebutkeun. Dewi Keningan harita meakeun sanguna. Sanggeus sanguna beak legot harita Dewi Keningan harita ngaregot. Dewi Keningan harita ngedekul can waka hayang mayar can waka hayang naon. Hayang ngadedengekeun heula. Pok salasa urangna harita ngomong deui. Duh, nya euy. Kumaha tuh para warga nasibna nya? Mangkaningan hirupna teh kan ngagantungkeun ka eta juragan nu tiluan. Lamun juragan eta nu tiluan ayeuna teu balik di hartana nya geus we warga teh cilaka meureunan mah bisa gararawe nya. Lamun teu gawe hartina moal dalalahar soalna da saban poe saban ieuna kan di buruhanana ku juragan eta nu tiluan di warga kampung eta mah. Meureun boga si simpenana boga si simpenana sapoe dua poe mah meureun kadituna kumaha. Sedengkeun juraganana ayeuna ngomongna kitu can stabil mah nya moal waka ngagawekeun cenah. Kan ngaluh tuh ngarelel jelema teh pan kitukeun mah pan. Nya karunya watirnya euy mun kitu teh nya. Nu matak oge duh kurang ajar pisan pokona eta mah. Lain kira-kiranya ieu mah cek beja we cek ieu pah. Kira-kira eta urang mana cenah euy nu geus kitu teh nya. Kuring mah curiga euy. Curiga naon? Moal kitu karaman walet bodas mah. Karaman walet bodas. Piraku karaman balet bodas mah cenah bejana geus eueuh baheula ge geus ditumpes cenah. Usaha. Kerjaman baheula ge geus eueuh eta mah geus aya nu numpes ku jawara baheula. Geus dilapisan tah mah eueuhna. Terus anu ayeuna tuh cenah ngadenge-denge mah nu ayeuna mah. Aya sok aya cenah karaman ku langkong-kolongkong limaan jumlahna teh. Ngan kacida pisan kararaga tur sararaktina. Moal kitu eta mah karaman naon heula. Lamun teu salah mah eta karaman teh karaman congkok naon nya meong congkok kitu. Karaman meong congkok. Sok aneh-aneh wae karaman teh karaman meong congkok sagalanya. Memang ka itu kabuktianana kabanan.
Eta karaman meong congkok mah jelas datangna peuting kumaha we meong. Tinggara jelengna lu hebat. Pokona mah geus eueun nu nandingan jawara-jawara ge KO eta mah. Lain-lain teu rek diburu ku jawara ge loba nu ngaburu tapi memang kekuatan tur emuna hebat kakeranan. Jumlahna 5an tapi Dewi Keningan harita kerung ras inget anu peuting tarung jeung manehanana nu memang jumlahna 5an. Nu make baju sing sarua beureum. Wah, gitu karaman meong congkok tinu peuting teh jeung aing tarung. Memang manehna ngabarogan aji kasaktian anu hebat. Aing karek nanyakeun we. Ceuk Dewi Keningan anu penasaran rek nanyakeun kajadian dina masalah peuting. Palamitra kaum dangu sadayana. Antukna Dewi Keningan harita nanyakeun ka bapak-bapak anu aya di gigireunana. Punten Pak Bertu Maros. Muhun geulis mangga bade naroskeun naon? Eta nguping-nguping teh wengi aya kajantenan. Aya nu naon teh kagarongan. Sumuhun eta di kampung palidinya. Nya kampung mah teu ageng-ageng teuing tapi memang kasabatkeun kampung juga lah we teh maka bungbeungan. Kitu namina nya kampung Ciceuri di dinya teh. Emang kumaha gitu Pak? Muhun kajantenan tadi wengi teh mantak aheng, mantak bingung. Sabab jalmi-jalmina cenah gempar anu bobo di mana wae celena cenah. Maksudna nu bobo teh cuman di mana wae celena kumaha Pak? Tunuh di dinya, bru di dinya kitu maksana teh. Oh, Saurna mah nya ieu mah kur ngabade jiga nama kakegingan ku sirep eta mah. oh gitu Pak. Kinten-kinten sahanya Nya eta tuh daya nu terang tapi ari curiga mah aya. curigana? Curigana teh kakaraman anu 5an anu sok disebatkeun karaman meong congkok. Eta karaman meong congkok teh sajabina galak teh memang luhur ilmuna jembar ku panalarna. Sakti dalamun lumpat oge ngaraleungit teh. Tara ngaganggu ke manusia mah sugan gitu anu rek dipalingna dibaehan eta diganggu henteu teteh. Henteu. Henteu. Ngan nya kitu hartana we nu teu aya mah. Tara dugi ka ngeset ngulit kana kulit atawa neungeul mah tara teh manehna mah. Oh. Emang meong congkok terang emang di mana gitu markasna gitu? Nya eta. Aya anu nyarioskeun mah dina jero guha cenah. Aya anu nyarioskeun di leuweung. Aduh kawe pokona mah. Da teu terang di mana-mana naman peda we ai pabeja-beja mah sok tara jelas dengan neng. Ah, gitu. Tebih ti dia kampung Ciceuri teh. Nyari tebih man teu. Pamit ti dieu waya kieu angkat teh nya. Ayeuna kan kasebatkeun sekedap di lohor. Sontenan ge nepi dugi ka ditu neng. Keke ari neng bade ka mana gitu ieu teh? Abdi menuju ngalalana Pak. Nuju ngalalana ka witi mana? Abdi mah tebih, kabit mah ti desa anu tebih na keranan. Di daerah kerajaan Jatikameling Pak. Oh, ti kerajaan Jatikameling kawi teh. Tebih atunya. Mun eta kerajaan Jatikameling teh kasohor ka mana-mana geuning geulis aya namanya. Saurna anu ngagaduhanna oge cenah istri teh. Muhun. Ngan cara Jawa sanaos istri kapan eta mah raman akan jawara gitu. Jadi teu hariwang pangintenan. Dewi Kemeling harita teu ngomong perbadinya nama memang benernya. Nah, ngan teu nyanyakeun we Dewi Kemeling. Sabab raja na Jatikameling teh iwal ti manehanana eueuh deui nyata Nyimas Ratu Dewi Kemeling anu ayeuna keur kukulintingan di hareupeun manehna. Papa, jangan sabaraha we atuh tuang teh. Ari di dieu kalebetna ka kawasan naon atuh Pak? Kerajaan naon? Ieu teh kadituna kalebetna tasa potong itu tengah kampung teh ieu teh dibagi dua. Aya perbatasan di dinya teh kaca-kaca. Anu kadituna kalebetna nyaeta ka kerajaan Jambarwati.
Kerajaan Jambarwati. Mohon. Kerajaan Jambarwati teh raja teh nyaetana Prabu Amarwetu. Prabu Amarwetu. Terus kapali dituna? Pami kapali dituna mah nyaetana Kagalahpasi. Tah eta Galahpasi teh nu dirajaan ku Prabu Waringin Sungsang. Waringin Sungsang sareng Amarwetu teh mangrupakeun nya saderek nyebara dulurna teh sabenerna mah. Oh gitu. Kan benten ayeuna mah Benten apa? ya saur mah nguping gitu. Kerajaan Jambarwati mah memang ayeuna teh jadi kerajaan Islam saur. Kerajaan Islam. Memang rajana Islam, Pak. Rajana memang Islam. Tapi diislamkeun ku hiji jajaka anu gagah tur sakti anu namina Panjisanan. Panjisanan. Sumuhun. Kuninga. Henteu, Pak. Oh gitu, Pak. Nimas Dewi Keningan dina hatena ngarasa penasaran saha sebenarnya Panjisanan anu geus ngislamkeun eta kerajaan. Dina kerajaan anu lain Islam ayeuna geus jadi kerajaan Islam di tanah Jawa. Saha sebenarnya Panjisanan teh? Duh, aing jadi penasaran kerahanan. Pamiti dia ka kerajaan lebih, Pak. Maksana kerajaan mana? Nah, kerajaan kemana weh? Jambarwati. Kerajaan Jambarwati pamiti dieu teh mah pah teh dua dintenan. Sami ka kerajaan Galahpasi oge sakitu. Langkung tebihan sakedik lah kaja Galahpasi mah. Kerajaan ageungna sareng sami sareng Galahpasi, kerajaan Jambarwati teh. Langkungan Ageng Jambarwati salaresna mah. Ngan pedah kakuatan para prajuritna saurna langkung kuat Prabu Galahpasi. Nanti kerajaan Galahpasi tapi duka. Nanti manu nyarios we can terang can ningali ribut atanapi dabuan nahan dulur pangintenan. Oh gitu. Terus eta jami anu namina Panjisanan teh di mana eta teh? Tah nu namina Panjisanan teh saurna dugi ka ayeuna masih kene aya di negara Jambarwati. Margi anjeunna dianggap guru sanajan budak ngora atau budak leutik. Emang masih kena ngora, Pak? Numutkeun carios-carios nama cenah eta budak anu ngaran Panjisanan teh umurna moal kurang ti 17 tahun cenah da. Tapi memang awakna ngajungkiring jangkung jeung gagah tur kasep sanajan budak ngora. 17 tahun. Budak ngora keneh geuningan. Sahana pun aing jauh mudah jeung aing. Tapi aing ngarasa penasaran siga kumaha sih sebenarnya Panjisanan teh. Neng, Mohon, Pak. ayeuna tuh bade ka mana Neng teh? Kade Ariwang mamang maye. Margi tos seueur kajantenan kawas kieu maduh jadi deg-degan komode ningali sifat wanoja pangintaran kawas Neng kawas kieu. Kade ceuk mamang nu aya gigireunana hari tengah bejaan kalian ikhlas. Ariwang sok sieun Dewi Keningan kumaha-kumaha. Dewi Keningan anu imut ngagerenyung harita. Pok ngomong. Mohon, Pak, abi oge hati-hati tangtosna. Janten sabaraha atuh, Pak, abi tuang teh. Naon wae geulis? Mun tuang hungkul we. Harita si bapak ngomongkeun. Teu sapira hargana teh. Dewi Keningan anu memang duitna beda ti kerajaan Jati Kameling mah mangrupakeun emas lempengan harita duit. Atuh puguh we. Si bapak dibere duit lempengan kawas kitu ngarasa bingung jeung kaget sabab manehna. Lamun teh mah dibeli jeung warungna geus tangtu bakal kabeuli. Aduh, Neng. Ke. Aduh, da teu aya angsulna tuh da nu kieu mah kumaha tuh. Mangga we bios, Pak. Mudah-mudahan ada artos sing manfaat nya. Ieu we anu aya di dieu mangga dibagi-bagi atuh, Pak. Aduh, nuhun pisan atuh Neng, nong mangga. Sing salamet di perjalananana. Amin. Mangga, assalamualaikum.
jalma diberi assalamualaikum harita naremalan kurting ngareret we da can ngarti naon ari assalamualaikum meureunnan nyahona sampurasun we gitu jeung mangga dina waktu harita mah masih kene asing assalamualaikum teh lapad-lapad Allah teh dina waktu harita mah masih kene asing kencling harita nyimas Dewi Keningan harita ini tinggalkeun eta tempatan diteuteup ku sababaraha urang panon pasang panon tanggeus tuluina nyimas Dewi Keningan salah saurangna harita pok ngomong aduh di mana sabenerna eta awewe teh nya kapanan cikene geus ngomong manehanana teh nya eta ti desa Jati Kamening desa Jati Kameling cenah di desa Jati Kameling kerajaan meureunnan nya duka pokoknya nyebutna ti desa Jati Kameling geus cenah kitu kan anu jelas Jati Kameling mah kapan kerajaan teh enya tapi bieu mere duitna ampun teuing emas kelempengan mereka cida pisan hebatna sering lu datang ka deui urang Jati Kameling tapi lain mere emas duitna teh memang lempengan perunggu perak teh nilainya biasa-biasa ieu mah aduh jigana lamun pake meuli warung si Mamang oge sarua kabakal kabeul imangnya memang bener euy tapi tangtungan nama ieu jawara anu gagah budak awewe teh katingali we dina jaringeus panonna oge seukeut nakaranan dina ningali teh tapi kusok kasopanana jeung bieu terakhir na ngomong naon cenah bieu teh Salimun cenah bieu teh Salimun naon ari Salimun teh doing bogogen ngan kadengan kum cenah kitu hungkul oh cek urang dinya harita nu can ngarti kana ucapanana nyimas Dewi Keningan Nyimas Dewi Keningan harita leumpang mapai jalan satapak arek nuju ka kampungna Ciceuri sakumaha panit atap beja tina boga warung sanggeus nepi ka salah sahiji tempat Nyimas Dewi Keningan harita eureun panonna neuteub seukeut ka jero kampung katingali aya kaca-kaca di tapi tempatan teh jalan anu ngabulungbung kampung anu resik tur bersih ayam jago kadenge ting kongkorongok meting berele dandakeun pangeusi eta kampung teh araraya tatanen lolobana sabab lamun aya nu kararitu biasana sok jalma-jalma teh mayoritasna tatanen iya kitu nu ngaran Ciceuri teh Dewi Keningan harita leumpang lalaunan nuju ke tengah kampung Dewi Keningan harita papanggih jeung bapak-bapak anu mawa jukut anu ditanggung dina sundung punten Bapak beritu maros cek Dewi Keningan harita bangga gelis bade naroskeun naon cek bapak-bapak harita bari nyangigirkeun sundungna teu diturunkeun ieu da teu pati berat meureun ari ieu teh desa naon namina ieu teh namina Kampung Ciceuri tu kadituna Kampung Jaat kapali dituna deui Kampung Sarkoden oh gitu bade kasaha gitu no tua kampungna di palimana gitu di dieu teh oh bade kala tua kampung itu pali ditu tuh tua kampung mah di payunun bumina aya tangkal asem anu ageng di caket Parapatan tuh pali ditu tuh moal aya di tangkal asem ya pokoknya di caket Parapatan eta bumina pe tuh nuhun pisan Pak mun sami-sami mangga-mangga sanggeus kitu mah si Mamang oge malikeun di awakna neruskeun perjalananna sedengkeun Dewi Keningan oge harita init ngajugjug kana dituduhkeun nyatana ka Parapatan cenah nu aya tangkal asem eta imahna tua kampung Dewi Keningan sanggeus nepi ka Parapatan harita rura tereret reh katingali tangkal asem anu ngajungkiring gedena keranan sagede beuteung munding eta tangkal asem teh jiga nama geus puluhan tahun tawa ratusan tahun tangtuna Dewi Keningan harita neuteub seukeut ka hiji imah anu tanutup pantona da jaman harita macan aya kacaan imah teh genting kumahakeun panto mah aya da piraku aek datang panto mah pantoan beula ge Dewi Keningan harita uluk salam Sampurasun Rampes kadenge ti jero harita nu nemalan
kungsiila kolotrak harita nu mukakeun panto. Eta jalma anu mukakeun panto teh aki bapak-bapak kerung harita katingali kumisna oge meuli carang teu aya jang aya bodas. Ke punten bade ka saha ieu teh geulis? Mereka tua kampung. Oh. Mun mamang ieu tua kampung, mangga. Punten atuh. Mangga masuk kalebet. Amu. Harita tua kampung ngagaroan pemajikanana. Naon, Pak? Ka dieu ieu aya tamu. Tamu? Si Amu harita nu aya di dapur trojol harita. Si Amu bengong barang ningali paroman wanoja anu geulis rancunit anu keur diuk epok harita. Dewi keningan harita manggut. Bari leungeunna seolah-olah siga nu nyembah harita. Nandakeun salam ka eta jalma. Mohon atuh Neng bade ka saha atuh ieu teh? Nabi teh bade ka tua kampung. Mohon di dieu tua kampung aya pikir naon nya? Cek si Amu harita nanya bari kerung harita. Ke cai heula karunya yeuh. Ke Neng sok tenang heula calik heula. Cek tua kampung harita anu ngarasa sok sieun eta budak awewe teh ngarasa capeun. Si Amu anu geus mawa cai enteh kadinya harita dina lodong eta cai teh. Mangrupakeun awi anu dipotongan harita dijieun gelas. Mangat Neng caina yeuh. Amun Amu atuh nuhun pisan. Mohon sok. Regot harita. Dia atanapi Dewi keningan ngergot cai. Bangun anu haus nakaranan tur nikmat. Pala mitra kaum dangu sadayana. Dewi keningan anu ngobrol harita ngaler ngidul jeung tua kampung katut si Amu. Lantukna tua kampung harita pok ngomong ka Dewi keningan. Punten ieu teh geulis. Saha teh geuningan selira teh? Abdi keningan. Cek Dewi keningan harita. Oh, keningan. Di mana tuh urang teh ieu teh? Kawit mah di Desa Kameling. Desa Kameling. Desa Kameling teh di mana teh? Masih kena kalebetna wewengkon Jati Kameling. Oh, wewengkon kerajaan Jati Kameling gitu. Ke. Nah, geuningan mani nyalira iteh teh aya kasieuna keranan. Aduh, mangkading ayeuna mah kasebat nuju gawat. Nah, kumaha deui atuh? Maksudna Neng teh bade ka mana tuh saleresna itu teh? Saresna abi teh nuju milarian pengalaman. Bapak Nuju milarian pengalaman? sumuhun. Hartos nangalalana we kitu lama inten nya. Mohon. Mohon. Tapi nya Neng, bapak mah kur sakadar ngawartosan. Kacida pisan bahayana. Komo di tangtungan wanoja sepertos Neng kawaski anu geulis mah duh. Hariwang bapak manya. Mangkaning kamari oge di dieu aya kajantenan. Duh, ampun teuing. Emang di dia kejantenan naon? Cek Dewi keningan pura-pura teu apal. Aya kajantenan di dieu teh. Diranyah ku kakarana teh ku karaman, tapi nya carana anu mah tak aneh teh. Jalmi sakampung ieu nya kahasup bapak kitu. Utibrana bobo anu tunuh harita sare di dinya we. Kan biasana ilaharna tunuh mah urang teh mun tunuh kitu nya neangan tempat di mana. Boh di kamar, boh di tengah imah atawa di mana. Ieu mah henteu. Tunuh di dinya, bruwe di dinya gitu. Gitu. Sumuhun. Pan di dieu oge juragan, aya 3 juragan di dieu teh. Kakengingan harta bandana kasadayana dikuras. Emas inten berlian
artos segala rupa deui ka bumi acak-acakan tapi daya tak karaman teh henteu nyecelan henteu ngabocelan kana kulit jalma anu dipalingna atawa ka warga-warga nu sanesna khusus we kana barang eta mah kana isa nu sanesna mah geuningan teu beunang barangna jalmana ge ditandasa kadang-kadang ieu mah henteu Emang kantos kajantenan sabaraha kali di dia tapi nembe ayeuna geus ieu teh tapi sanajan nembe sakali ayeuna oge kacida pisan fatalna ieu mah aya memang ti payun-payun ge karaman tapi dah teu kieu biasa we diboroan ku rahayat ngan sanajan diboroan ge memang gagah anger we bisa lolos manehna mah kitu ngan pedah gagah tur ngalawan ka rahayat teh lebih ka sababaraha urang jalma ting jarungkal pan di dieu gitu nu wengi mah aman henteu sama sakali di PPN teh bener tibra we kasuk bapak jeung si Amu oge anehnya nya buku ge aneh tapi nyata nyata tapi aneh gitu tunggu oma janten ayeuna teh neng teh bade neraskeun ka mana ya abi mah panginten kumaha inung suku we kemana panginten majengna gitu paurna keranan bapak maduh teuing geulis kade ulah sologoto teuing ye urang teh kudah caringcing pageuh kancing sareng pageuh iket bisi aya mau gajah mata ieu komodis tangtungan saurang wanoja mah nu tangtuna diincer ku para karaman-karaman ku para jawara-jawara teh eta rahayat di dieu teh kumaha atuh tapi aya karaman kitu nya ngaruh we ek teu kitu kumaha sabab karaman di ieu pi tempat atanapi rahayat di ieu pi tempatan teh kasebatna daharna teh ti juragan dararamal anu damal itu damal ieu dina tatanen we khususna mah sedengkeun ayeuna juragan tos teu gaduh naon kanggo mayarna duitna tos teu aya artosna tos disita ku bangsat nyatang tosna oge sadayana ting kalepek we ayeuna mah tiasa ngempelkeun jalmi anu tiluan teh apa maksudna anu tiluan teh saha mohon jalmi anu kapalingan ke nah maksudna aya naon ieu teh picarioseun we abdi maksudna dicipi barang ka dieu kitu sumuhun tua kampung hari tengah ulang bari neuteub seukeut dina pikir tua kampung ieu awewe wanoja anu geulis rancun derek naon sagala rupa make kudu ngumpulkeun jalma juragan jalma nu paling dipika ajrih di dinya dabuan pangbeungharna sanajan bageur oge dak dia pika ajrih we memang bageur eta juragan anu tiluan teh kasebutkeun kabantu karahayat model juragan Udin juragan Mahri oge juragan Barna nu pangbeungharna mah juragan Barna ngabantu karahayat sanajan beunghar oge bageur ke punten geulis nah maksud geulis tapi warang nu tiluan eta ngempel di dieu teh aya naon aya nu baris diwartoskeun kana tiluan tugu oge aya nu baris diwartoskeun kana tiluan sumuhun nah babat sugan kitu manawa sareng manawi naon atuh nu bade diwartoskeun teh ieu pokona mah aya we nya eta ge pamikersa we bapak ieu teh menyat wios we abdi nyalira pangintenan ai sakinten-kinten nepi pentingeun mah keun wios ku bapak urang di sauran atuh ka dieu nya hapunten pisan pak panewe abdi mah wantun teh bapak kasebatkeun sesepuh dieu daerah sumuhun ngartos Amu nyasok atuh heula baturan heula si Nyimas ye abah rek ini heula nya tuh bah sok atuh harita si Amu maturan Nyimas Dewi Keningan
sedengkeun si Abah sajroning leumpang tanda tanya ek dina ek naon sabenerna eta wanoja make jeung ek ngumpulkeun juragan anu tiluan. Sanggeus nepi ka salah sahiji imah nu pangdeuketna nyaeta Juragan Udin. Sampurasun. Rampes. Dina tua kampung sok ka dieu atuh tua kampung. Haji Udin kadengehuna neueur harita. Duh, moalami pugu ieu teh. Aya naon kitu? Jadi kieu. Aya wanoja anyar pinanggih ayeuna teh aya di rorompok. Saurna aya nu baris diwartoskeun. Wanoja ti mana cenah asalna? Eta wanoja teh asalna nyaeta ti Desa Keningan cenah. Di Desa Keningan. Desa Keningan, Desa Kameling cenah gitu. Oh. Aya naon cenah? Nya duka ayeuna nuju ngantosan saurna aya wartos anu penting nakaranan kedah diwartoskeun ka juragan-juragan di dinu tiluan saurna mah kitu. Aduh, aya naon nya? Nya mangga we ka ditu diantos abdi ayeuna bade ka bumina juragan Mahri nu saterasna bade ka bumi juragan Barna. Oh, nya atuh kitu mah bisi aya pentingnya. Mohon kitu, sok mangga-mangga. Nyantos satunya abdi ti payun yeuh. Ceuk si Mamang harita bari ngaleos deui. Nu antukna tua kampung ngebejaan ka Juragan Mahri oge ka Juragan Barna harita. Sararea sanajan ngarasa bingung tapi ngagugul lantaran penasaran. Rek naon sabenerna? Sanggeus kitu sararea dararatang ka imahna tua kampung. Sampurasun. Rampes. Kadenge nu nemalan harita meni halimpun angkaranan. Nu tiluan harita opatan jeung tua kampung ararasup harita. Mangga sok mangga caralik di dieu sok. Ceuk tua kampung. Duh, hapunten ieu meni kalalotor kieu di dieu mah. Teu sawios tua kampung. Gek sararea harita diuk. Parangret harita ka Nyimas Dewi Keningan. Bengong melohok lantaran tetela jalma nu ngadaguan teh hiji jalma nu teu wauh sajabana kitu. Hiji jalma anu memang ngabogaan kageulisan anu memang aheng nakaranan. Pok harita Juragan Mahri anu kasebutkeun pangkolotna bari neuteub seukeut ngomong ka Nyimas Dewi Keningan. Punten Dewi. Nah laras ieu teh Bapak sapara kanca dipiwarang ka dieu. Saurna cenah aya warta anu penting nu baris diwartoskeun ka Bapak. Sumuhun Bapak sadayana. Hapunten anu kasuhun. Abi tos nanti namina miwarang ka dieu. Miwarang kempel di bumina tua kampung. Teu sawios. Tapi kinten-kinten aya naon atuh ieu teh? Ceuk pamahri harita bari neuteub seukeut. Pola mitra kaum dangu sadayana. Tilu juragan harita anu narareuteub seukeut ka hiji wanoja tetela Dewi Keningan. Dewi Keningan harita pok ngomong deui. Punten Bapak satacana. Bapak mohon kaicalan barang. Sumuhun geulis, tadi wengi pugu ge duh. Bapak teh sadayana ieu sareng anu duaan. Parantos kagarongan, parantos diranja. Teu nyesa sakedik-kedik acan diberesihkeun ku si kurang ajar. Terang Bapak. Saha kinten-kintena? Nya eta. Pamiterang mah panginten ku Bapak ge tos diudag tos diberi. Ngan nya eta. Borok-borok tu bujeng-bujeng terang. Bapak ge nu aya ngarumpuyuk. Bapak bobo ge dina terlas di payuneun bumi. Nuju ngadekul ujug-ujug leng we tuluh. Nyatin tuluh teh di dinya keneh we. Bobo teh Bapak teh. Enjing-enjing gugah tos bingung. Acak-acakan sadayana. Pas ditingali kana panyimpenan perhiasan.
tos teu aya teu nyesa saeutik-eutik acan sapotong-potong acan oke kumaha kitu naon Jujur, salerosna abi wengi teh pepenak sareng 5 jalmi anu nganggo acuk warnana beureum. 5 jalmi di mana Di hiji leuweung anu memang lumayan rada tebih tieup di tempatan. terasna kumaha Nya teras nama abdi teh dugi kagalungan we sareng anu 5 jalmi teh. talung galungan terasna Nya anjeunna nyararanak perhiasan, nyararanak inten sareng berlian. Ku abdi kawitna diintip we. Saterasna nya ku abdi tos tarung dinya direbut we intina mah kitu. ululul direbut Sumuhun. hartosna eta nu 5 teh pangintenan nya kawon kitu Ya kitu pisan. Naon wae anu bapak teh margi abdi nyanak perhiasan anu sakitu seueurna teh ieu. sararea harita bengong asa percaya teu percaya kana paneuteub manehanan teh kana omongan eta wanoja. Dewi keningan anu imut ngaglenyu harita nu saterusna nyokot buntelan anu dihijikeun jeung pakaian manehanan. Eta buntelan anu memang dibuntel tina taplak meja tangtuna. Harita dikaluarkeun. Bapak mah ical artos sababaraha gepok anu jumlahna duka sabaraha. Jadi etang heula. Perhiasan sareng emas inten berlian mah. Sapertos gelang, cincin, kalung, oge kiwang. Sadayana raib. Ieu makantun milih we anu mana. Margi ieu duka asli duka henteu nangan abdi ngarebut ti jalmi-jalmi anu 5-an. Cobi atuh ningali. Mangga. Dewi keningan harita. Anu langsung muka eta bungkusan. Barang breh katingali nepi ka hurung ngempur katingali. Nah, yen bener di jero teh rupa-rupa perhiasan aya. Sararea harita calawak bengong. Duit gepokan naon masih kena warareuteuh lantaran direbut di jalan can diacak-acak. Ieu teh. Nah, leres ieu teh. Sumuhun bapak. Pami ieu anu bapak mangga canak margi abdi teu mariogikeun. Leres ieu teh Neng. Sumuhun mangga. Dewi keningan harita. Pami ieu memang laras anu bapak mangga canak. Tua kampung anu neuteub seukeut ka Dewi keningan nya kitu deui. Si Amu anu ngarasa lebar kana eta perhiasan namun kudu diserahkeun kitu wae. Neng, duh, bawa tuh ieu teh. Neng mariogikeun pangintenan. Ambu, sadayana kita aya nu peryogi tapi kan keur naon aya barang anu sanes mah. Barang anu batur, abdi sanes hakna kan. Cek Dewi keningan harita. Atuh si bibi atanapi si Amu teh harita jempe. Dikitukeun teu bisa ngomong deui ngan hatena we asa genok. Lantaran ku lebar sugan we lamun teu dibikeun ka batur mah bisa dibikeun sabareh ka manehna kitu kahayang. Dewi keningan anu neuteub kana tiluan lain nyokot eta perhiasan tapi kadon mengong weh. Asa percaya teu percaya kana tetempuanana anu cikeneh katingali jelas eta emas teh asli lain palsu. Mangga bapak. Ulah ditinggalikeun wae, mangga geura pilih nu mana nu bapak tangtos. Bapak-bapak ieu panginten terang anu mana anu kagungan anu mana anu sanes pan. Kumaha tuh juragan sok mangga tuh juragan Barna heula sok. Duh, bapak teh kacida pisan heran tur bungahna sebenarnya. Tapi memang kajeun kumaha oge da memang bapak teh ngabutuhkeun. Ieu harta bapak teh sanes kur digunakeun ku bapak tapi jelas digunakeun ku jalma lian oge. Jalma-jalma nu usaha di bapak nya nu buruh di bapak daharna teh ti dieu ayeuna bapak lamun teu nyakuan duit teu nyakuan jang buruh jalma-jalma moal bisa dititah ku bapak
Cik atuh urang ditinggalian mana seleres nu bapa da bapa apa barang sorangan mah sanajan sarua ge jeung nu batur ai barang sorangan mah pasti apa ceuk juragan Barna harita bari ngorona ngadeuketan leungeunna semoga geter bunga atoh campur heran tapi memang kitu kenyataan. Juragan Barna milihan gelang ngelihan cincin anu apal diwang jeung sajabana anu dianggap manehanana duit aya kana 3 gepokna harita dicokot oge sakieu rupi nama Laras sakitu Pak. nyerupi nama sakieu nu emut mah nya anu teu emut mah pangintenan duka mangga ayeuna mah kantun juragan Udinen juragan Udin mangga Juragan Udin harita ngoronang ka hareup. Mangga Bapak, kantun gilireun Bapaeun pangintenan. Muhun cik atuh. Antukna harita sararea datang pikeun nyokot perhiasan masing-masing Juragan Udin jeung juragan anu lainna oge harita tetela pas tur bener ayana yen pada ngapimilik tur apal kana barang masing-masing. Juragan anu tiluan teu sirikna nyemah harita ka Nyimas Dewi Keningan anu memang hiji wanoja anu jujur ceuk pikirna daek nulungan ka warga daek nulungan ka diri nah anu memang jelas-jelas ayeuna keur kasebutna kasusahan. Juragan Barna jeung nu duaan nyatana Juragan Udin jeung nu hijina deui harita teh sirikna ceurik lantaran tetela harta manehna anu geus dipikakeung teh ayeuna geus balik deui pok Juragan Barna harita ngomong gelis Bapak kacida pisan nganuhunkeunana hatur nuhun pisan gelis nuhun pisan ku ayana geulis ka dieu Bapak ayeuna sakabeh warga tangtos tiasa katulungan. Ieu Bapak nitip ieu we kanggo geulis hapunten teu tiasa seueur. Naon Bapak? Teu kedah. Abi teu meriyogikeun anu kieu Pak. Margi abi jalmi